Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur balaya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningannya anu manis anu kempot anu mempesona anu pangkasep nasa Jawa Barat cek emak eta oge dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian anu ka-52 karya Kang Rompisnya atanapi Kang Yepi Cahyadi anu manisnya anu pangkasepna sa RT. Kumaha salajengna ilalakon Dewi Sekar Taji teh ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun saat acana dilajeng kadi ulah hilap anu tacan subscribe karena YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian nya mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Tah YouTube simkuring aya 3 aya kisah tanah Sunda hiji deui Kidemang Gunung Halu. Mangga di subscribe nya. Oke nu parantos subscribe na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur kapala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuh gegerohna kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai ditepas bari ngabayangkeun nu bohai nya oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong berasna di tempat cukur asgarna nya cukur naon lah pokona mah di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumbar kitu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damel andong katineung cenah nya oge ulah hilap di like di komen nya komen alur caritana pendapat tina ieu dongeng teh kumaha gitu nya engke pas di akhir gitu. Teras anu ngaraos kahibur nya tiasa ngapresiasi kana nomor dana ieu nya sabaraha we saikhlasna kanggo meser kuota. Meh tiasa ngupload tiasa live gitunya. Oke kapayuna insyaallah palawargi sadayana dongeng lain ngan sakadar dongeng khusus dina carponnya yuk urang guar makna hikmah oge sastra nanya anu aya dina ieu dongeng teh sehingga lain wungkul urang manggihan carita hiburan tapi aya ilmu oh iya lamun secara sudut pandang sastra mah kumaha gitunya makna kumaha hikmah kumaha tuluy pulungan anak naon dan kayak orang luar make peso bedah ilmiah dina widang sastra Sundanya sepertos pancaniti pancacuriga orang jadikeun metodologi gitu supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ilalakon Dewi Sekar Taji bagian ka-52 mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangkeun preng kuring titah tadi can mulang ka pangrereban nyai kabeneran aya si nyai tari ngajakan ngopi jadi kuring teh cicing heula di dieu bari sakalian maturan kitu da ilaing mah lamun aya nu ngajakan ngopi teh tara ujak aja ka kuring pokna komala bari ngadila ka sagara har arek ngajakan ngopi kumaha ari nyai kapan heuh nyai nage ka karek ka dieu deui apanan ceuk sagara asal leungeung ningali polahna komala
montong sok loba alasan anu puguh mah ilaina bae medit hayang bentet sorangan ha. Yeuh dengekeun pangna kuring datang ka dieu teh rek nitah pangmawakeun babawaan dina karung ka pangrereban. Eta babawaan teh pamere ti si Nyai Ungkug. Lebar cenah daripada mubajir teu kadahar kuring moal wara balik ka pangrereban rek mantuan ngaduruk daging munding di ditu. Omat pangmawakeun ka ditunya ulah loba bengbatan bisi katulah jurig pateuh ke eta teh opieun naon jigana mangeunahnya kitu ceuk Komala ngajentrekeun ka sagara bari panonna manco kana kadaharan. Komala teu amitan heula kanu bogana inyana ngahanca goreng oleneng nepikeun ka dadas. Sagara ukur ngusapan sirahna teu bisa nyaram kana ketakna Komala. Ari Enden Lastari teu leme ukur ngabandungan we kanu keur barang dahar pok bae Komala nyarita. Kuring ari ka ditu deui omat karung bawa bisi poho lantaran ilaina hese inget gancang poho badis aki-aki geus pikun. Nuhun Nyai Rana Sumogol katarima pisan opieunana. Komala gancang ini tidinya teu ngareret deui kanu duaan. Ari Enden Lastari ukur colohok bengong ningali polahna Komala teh. Duh, hapunten Nyai, pundra kamarada mahiwal adatna teh. Pokna sagara sasadu ka Enden Lastari. Teu sawios Kang, abdi ge tiasa ngamaklum. Sok sanos polahna rada mahiwal, namun katinggal makalintang bageurna. Walon Enden Lastari bari imut. Hayu Kang, pada muli masa sarengan, kaleresan si Aceh Ruyuk tos ka dieu. Pokna Enden Lastari deui, basa mireungeuh Nyai Ruyuk geus kadinya. Mangga Nyai, pun gangge sakantenan bade nyanak cacandakan. Walon sagara bari manggut. Enden Lastari katut Nyi Ruyuk gancang meresan urut barang daharna. Sagara ngadeuketan kana karung bawana Komala. Teuing mawana nahaon lantaran karung teh kacida pinuhna ngan barang dijungjungkeun kacida beratna teu uget-uget acan. Be, nah mawana nahaon cenah karung teh kacida beratna geuningan. Awahing ku panasaran tali anu ngabakutet karung teh di udar saeutik. Bre, tetela eusina teh batu sagede-gede hulu tangkang ngintep. Sok sanajan direreyang ku opatan ge can karuhan bisa kapangku. Nah kalakuan teh mahiwal pisan kumaha mah aing dititah mawa batu sakarung ka pangrereban. Naon maksudna kumaha teh? Ieu mah sarua jeung rek nyiksa ka aing atuh. Ceuk sagara kutuk gendeng bari nalian deui karungna. Sagara ngawatek pangawasana karung anu sakitu beratna teh ngan sakiliwing dijingjing terus diecageun gigireun Enden Lastari. Satu tas Nyai Ruyuk rengse babayar ka warung, Enden Lastari gasik nyarita. Keun wios Kang, karung masina dibantun ku si Aceh Ruyuk. Teu sawios Nyai, teu kedah margi eta cacandakan teh kalintang abotna manawi. Walon sagara ngahulag kana paniatan Enden Lastari. Sok ngawadun Kang mah, tadi ge katinggal tangkang ngiliwing kitu apanan. Ceuk Enden Lastari deui bari seuri, sagara teu nyarita deui ukur ngagugu kana kahayangna Enden Lastari. Aceh, wayahna bantuan karung kagungan Kang sagara. Pokna Enden Lastari bari nuduhkeun kana karung. Unyuk sumangga Enden. Walon Nyai Ruyuk bari gancang ngajewang karungna. Tibatan kajingjing kadon awak Nyai Ruyuk anu ngabangkieun puguh bae Nyai Ruyuk teh kacida kagetna boga angkeuhan eta karung teh kacida hampangna. Awahing ku panasaran Nyai Ruyuk ngajungjungkeun karungna tapi tetela eta karung teh kacida beratna kadon tanagana we anu leuseuh. Taluk Anden, ieu karung teh kalintang abotna geuningan. Pokna Nyai Ruyuk bari haheho awahing ku ripuh. Be, pila kadar karung nepikeun ka teu kabawanya,
kacida hengkerna tanaga teh? Walon Den Lastari bari gasik ngarawel karungna. Tapi tibatan kajewang mah kadon awak Den Lastari anu nyolontod, sanggeus dicobaan sababaraha kali ku Den Lastari, antuk nama jinisna Rangga. Hapunten Kang, eta karung teh kalintang abotna geuningan. Cek Den Lastari beungeutna bareubeu ngemuka era. Teu sawios Nyai, saur pun Kang oge pan abot sidikan. Walon sagara baringan sakiliwing ngajingjing karung diunggahkeun kana tak-takna. Den Lastari katut Nyai ruyuk ukur silih reret, duanana boga angkeuhan namun sagara teh boga tanaga anu kacida bedasna. Taya deui anu cacarita, tiluanana laleumpang ninggalkeun eta patempatan. Gancangna carita dina wanci sareureuk kolot si Jaed amitan ka sagara, dadakuna mah aya perlu heula ka Taman Santigi arek nepungan babaturanana. Sagara tolobatatanya ukur ngaluyuan ka si Jaed, kitu deui perkara awewe anu babarengan jeung si Jaed, sagara teu wanieun tumanya bisi jinisna eraeun. Satuluyna si Jaed sagara ukur hulang-huleng tamah laku di kamarna, ret kana karung ti Komala, sagara ukur gogodeg asa dilejokeun ku Komala. Teuing naon maksudna ari Komala? Nitah aing mawa karung anu eusina batu. Nyaan aing mah asa taak ningali polana Komala teu kaharti kupikir. Ceuk sagara ngagerendeng sorangan. Sagara cengkat tina diukna, inyana ngojengkang kana palebah karung, sagara boga maksud rek mindahkeun karung kabeh sisi. Ngarah teu hareurin teuing meureunan, ngan basa dijungjungkeun ku sagara, karung teh kacida hampangna, sok padahal sagara teu ngemat pangawasana. Sajongjonan mah sagara teh ukur ngahuleng bari nyidik-nyidik kana karung, awahing ku panasaran sagara gancang ngudaran talina. Bre, eusina karung teh lain batu, tapi kadaharan anu kacida poharana. Panon sagara tangka buncelik, asa teu percaya kana panenjona. Najan hantem gigisik eusi karung teh teu robah angger bae kadaharan. Sagara gancang nyokotan kadaharan tina jero karung, lian ti opieun teh aya oge idangan dina pipiti moal kurang ti 10 siki, di behandapna pisan udud bodas buatan bangsa Walanda aya kana 10 bungkusna, tetela pisan Komala geus nyilih kadaharan jadi batu. Sok sanajan anjeun rada mahiwah lamun nyarita padu calangap, tapi anjeun boga hate kacida bersihna, bela pati teh jeung prakna. Awahing kunyaah anjeun ngawadahan kadaharan katut anu sejena keur diri kuring. Nuhun Komala, keur geulis teh hade-hate anjeun mah. Kitu pokna sagara teu karasa aya cimata anu ngalemere kagagas ku kahadean Komala. Basa pipiti dibukaan eusina sangu katut deungeun anu kawilang lengkep, antuk nama sagara ngadekul dahar tangka kokomoan.
kocapkeun kayaan di Taman Santigi, jalma-jalma ngalaliud sawarehna pating alabring pagiling gisi, aya anu keur ngaropi di warung bari ngawangkong jeung pada baturna, aya oge anu ngadon balanja kadaharan katut anu sejena, barudak jaligrah pinu kabunga bisa ulin di Taman Santigi anu sakitu ramena. Para wanoja pating cikikik jeung pada baturna mun aya jalu anu ngaheureuyan, kitu deui para jajakana pating kaletrek mun aya wanoja herang anu ngaliwat. Kacarioskeun Dewi Skartaji, anjeunna nuju mapah disarengan kuno sanesna, oge aya sababaraha urang punggawa anu ngiring nyarengan ka Dewi Skartaji. Hal ieu teh pikeun ngawayaga ayana kajadian anu teu dipiharep, kangaranan jalma teu kabeh boga itikad anu bener, aya oge anu hayang deleka sarta nyieun kariweuhan. Sokomo anu babarengan jeung Dewi Skartaji teh kabeh oge putra pangagung luhung, hiji kawajaran lamun para punggawa dibere pancen pikeun nalingakeun para putra pangagung. Rai Awi, aik mah bade ngagale tutut, raos rupina mah sekantenan dituang nahanut kene. Cek Elena Panhotman panuna ngareretan kanu dagang anu ngajalajar. Tos tamat kitu ngulik ilmu kawedukanana, dugikeun ka acek ule bade ngagale tutut. Waler Dewi Skartaji bari gumujeng. Lah, meni loba pamola ari anak siluman, make jeung hayang meuli jangal sagala rupa, eueuh kageuleunya. Ceuk Komala bari niron-niron jalma rek ongke, anu nyaksian kana polahna Komala pating serenge seuri. Eik, bade ngagale tutut bibi mala sanes jangil, tutut mah hirupna dicai, upami jangil mah di darat sok katinggal naraplok. Pokna Elena Panhotman ngajentrekeun ka Komala. Nya, kuring ge apal. Yeuh, sasakala zaman baheulana, tutut jeung jangel teh saturunan kene ti karunguna. Ceuk sakaul beja, tutut jeung jangel teh adi lanceuk. Ngan beda inung beda bapa eta teh. Ceuk Komala deui kawas nu ngahaja ngagegeuleuh ka Elena Panhotman. Beda inung beda bapa mah lain dulu rata jeung. Acek ule, saurna bade ngagaleh tutut, kaleuresan eta aya nu icalanana. Saur Dewi Skartaji bari nuduhkeun ka nu dagang sagedengeunana. Teu cius Rai Awi, ek mah bade ngagaleh kue balok bae. Walon Elena Panhotman rada bangkenu, panuna ngadila ka Komala. Montong dulak delek sia, kawas kamaru baenya. Sok adinya, arek meuli tutut mah montong belikan. Boga adat lukilan mah mata kabluk nyangan jalu deuleun. Ceuk Komala kacida togmolna. Elena Panhotman ngareret ka Dewi Skartaji anu direret ti Bang Unggeuk. Eleh deet antuk nama Elena Panhotman teh meuli tutut kasieunan kebluk ka lalaki meureunan. Elena Panhotman geus apaleun lamun Komala teh miboga elmu luhung sarta pangucapna seukeut saciruh metu saucap nyata. Sapanjang jalan anu kaliwatan loba jalma anu pating lalieu ka Dewi Skartaji katut kanu sejena, sokomo ka Elena Panhotman mah katut ka Alisa Panhubner teu sirikna marolotot meh teu ngiceup. Ari Komala dibawa ulin teh ka Cidabungahna, manehna bisa meuli kadaharan sakahayangna bari tara ngaluarkeun duit sorangan. Teu aneh lamun leungeun Komala geus rebo ku babawaan. Di antara lobana jalma nu araya di dinya aya 5 urang lalaki keur dariuk di warung. Lamun ningali kana dedegan sarta baju anu dipakena, lalaki anu 5an kawas tangtungan jawara. Tetela eta teh balad begal sidang ngaspati nu ngahaja datang ka dayeuh Santigi. Basa ningali aya Dewi Skartaji katut anu sejena kadinya teh anu 5an nyidik-nyidik imeut pisan. Pok bae salah saurang balad begal anu ngaranna Juret nyarita ka baturna bari ngomongna lalaunan. Ki goblok, jiga nama eta begal anu 5an teh budakna Pangagung.
komota anu duaan mah noni bule Gustang tu budakna pajabat Walanda. Ya oi, deweke geus boga pamikir kitu tate. Ngan hanya akal urang ni cara mulah nyeun karibuhan di dieu. Walon baturna nu ngaranna Ki Gebog sarua ngomongna lalaunan. Mun seuk urang bisa ngiwat bikang anu limaan. Lah, moal teu kokomoan hantem mino siga nama. Tingali kapan sakitu gara demolna apanan? Cek si Jured deui bari kumecrek, panuna nompo meh teu ngiceup, ari anu sejena teu milu cumarita, ukur ngabandungan kanu keur cacarita. Wayahna urang ulah gagabah nyieun tindakan, sabab di dieu teh loba para jawara ti unggal wewengkon. Dian ti eta sing inget, pancen urang ukur nyili di kayaan Prabu Jaya Kancana. Sakali deui omat teu meunang nyieun karibuhan, bisi jadi mamala pikeun diri urang ke. Temal Ki Gebog mere wewengan ka si Jured. Kaharti ku kuring Ki Gebog, ke ari nepungan Jang Rukanta iranya. Urang kudu sagancangna nepungan Jang Rukanta, lantaran amanati Kirangaspati kacida pentingna apanan. Pokna si Jured ngingetan ka si Gebog, nya eta euy, ngadenge beja mah asup ka panglereban ti kacida hese belekena, teu bisa larsub sakahayang lantaran berang puting dijaga ku para punggawa. Taya di jalan, urang kudu kunaon ki? Eta nu ngadongengna balelo aduh. Taya di jalan, urang kudu lelempangan urilingan ieu patempatan. Susuganan bae Jang Rukanta atawa anu sejena kabeneran ngalanto ka dieu. Temal Ki Gebog mere deui wewengan ka baturna. Ari geus cenah kitu onaman, kuring jeung anu sejena arek liar neangan Jang Rukanta. Keun bae Ki Gebog mah cicing bae di dieu, ngarah teu abring-abringan teuing. Pokna si Jured bari gancang cengka tina diukna. Hosok bae ka dinya geura liar. Lamun kabeneran panggih jeung Jang Rukanta, gancang bawa ka dieu nya. Temal Ki Gebog nyaluyuan kana caritaan si Jured. Si Jured tibang ungeuk bari mere isarah ka baturna sangkan gancang ini tidinya. Kocapkeun deui Dewi Skartaji katut anu sejena, basa anjog ka salah sahiji warung asakan, nden sipa liren heula, anjeunna bade ngagaleuh katuangan di dinya. Ari eta warung teh kacida pepekna ku asakan, meh sagala aya jeung loba rupana, teu aneh lamun anu meuli teh kacida lobana tangka pasedek-sedek. Rai Sekar, bilih hoyong buntil, abdi bade ngagaleuh sakantenan. Saur Nen Sipa socana ngareret heula ka Dewi Skartaji. Nuhun ajeg Sipa, mangga bae ngagaleuh ka dinya. Eta deui ancos kulitna sakantenannya. Duh, mata kabita dugikeun ka Cikruh kitu eta samarana. Waler Dewi Skartaji socana nyidikeun kana eta katuangan. Nuhun mangga Rai Sekar, urang ngagaleuh sakantenan. Ke dupi bibi mal hoyong naon, mangga bae milihan ku nyalira. Saur Nen Sipa bari nuduhkeun kana katuangan anu ngagelar. Ke daguan keur diilikan heula, asa bariekeun loba kieu mah ah. Walon komala bari nyidikeun kana sakabeh kadaharan. Kuring mah saruakeun bae jeung anu aranjeun nya, lieur kana sirahna pohara teuing mah ah. Pokna komala deui ngarasa leuneng sorangan. Ari Elena Panhotman katut Alisa Panhubner temilu cumarita, ukur nengetan kana sakabeh kadaharan. Soca Dewi Skartaji nyidikeun ka hiji istri anu disarengan ku pameget, pon kitu deui komala, panonna mencerong ka eta awewe. Ari eta awewe tayalian lintang ti Nyimas Talaga anu dibarengan ku si Jaed. Kabeneran Nyimas Talaga oge keur balanja kadaharan di dinya. Dewi Skartaji teras bae nengetan ka Nyimas Talaga, anjeunna uningan upami eta istri teh bangsa jin, kitu deui komala,
apalun pisan lamun eta awewe teh wangsa lelembut. Meh bareng Dewi Skartaji katut komala silih reret. Antep tong diganggu sabab eta awewe teh bangsa jin Islam. Sok sanaos halon swanten Dewi Skartaji jentre pisan kadengena ku komala mah. Ke, asa teh kaharti kupikir aya bangsa jin ku melendang di dieu. Ieu bikan teh santuna pangagung di nagarana. Sabab ukur para pangagung anu bisa mancala di alam manusia. Mun seug bangsa siluman kukuring dicerek manten meureunnan. Walon komala bari mureleng ka Nyi Mas Talaga. Satungtung teu nyieun kariweuhan. Antep bae tong digigiras bisi manehna boga maksud jeung tujuan anu tangtu. Ngapa aing sora wewet. Satungtung teu Sora wewe teh sok ngapa indah urang teh kan sora lalaki maco heuh ngadak-ngadak kudu dileutikeun sia. Oh jadi ngapo jadi bengik kok jaba unu nyawer beuki ngap we. Aduh aing tak kitu nginum heula cenah nginum sawer atuh. Satungtung teu nyieun kariweuhan. Antep bae tong digigiras bisi manehna boga maksud jeung tujuan anu tangtu. Saur Dewi Skartaji deui masihan wewengan ka komala. Komala teu nyarita deui, panuna teu boleh mureleng ka Nyi Mas Talaga. Ngan basa ngareret ka lalakina, komala tangka curing hak. Panuna teu sirikna dibelel-belel bisi bae kasamaran panenjona, tapi keukeuh anu babarengan jeung Nyi Mas Talaga teh tayalian lintang ti si Jaed. Pamirsa sadayana waktosna parantos tenyekapan di giningannya. Cag urang tuna ilalakon Dewi Skartajinya. Insyaallah kapayuna orang diajar ngaguar makna siloka dina satiap carita tehnya. Ulangan sakadar ramena resepna tapi naon gitu pesekeunana. Urang pesek dina sudut ilmu sastra bahasa Sunda dina naon teh ilmu karuhun urang dina panca curiga pancanitinya terus hikmah-hikmah anu bisa dipulungan ku urang. Sehingga lamun urang fokus kana carita nya urangan saukur menang hiburanana. Lamun urang bisa manggihan makna mangka urang bakal boga ilmu pangaweuruh dina satiap carita dongeng deh. Tapi lamun urang ya bisa ngamalkeun setiap makna anu kapulung ku urang dina setiap carita mangka urang bakal meunangkeun hikmah ya dina lalakon dongeng teh. Mudah-mudahan lain dengan sakadar carita lain dengan sakadar dongeng tapi aya pulunganeunana kanggo urang sadayana da saestuna anu ngalalakon teh urang ya di alam dunia teh gitu. Dongeng mangan sakadar enteung keur urang nu ngalalakon mah ya bakal aya akhir kahirupan. Mudah-mudahan dina perjalanan urang teh bisa manggihan hal-hal nu ngajadikeun hirup teh lain ngan sakadar hirup tapi manggihan makna dina kahirupan. Oge aya pulunganeunana tuturkeuneun anak turunan urang jaganya. Cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneulum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.